Sampurasun, wilujeng enjing ka pamirsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring Muhammad Fikri Abdurrahman dina pidangan warta siswa SMA Negeri 4 anu bakal ngawikan beja-beja paling anyar tur hati-hati. Dina kesempatan ieu, urang bakal ngaguar salah sahiji tujuan wisata kuliner anu teu we rame di Kota Bandung. Nyaeta kawasan Braga. Sanu teu apal ka Braga? Jalan legendaris anu kiwari beuki mirut rupa-rupa jajanan jeung tempat nada anu matak urui. Braga anu tiba heula kental ku suasana tempo duluna, kiwari geus mekar jadi surgana para pecinta kuliner. Timimiti kadaharan tradisional Sunda, jajanan nu keur viral dugi ka restoran kalayan konsep unik. Sadayana tiasa dipendakan di sepanjang jalan Braga. Nah, kanggo langkung jentrena kumaha ramena suasana kuliner di Braga. Rencangan urang Nariman Sarengdian parantos sayaga di lokasi kanggo ngalaporkeun langsung. Mangga Nariman Sarengdian dihaturanan kanggo ngadugikeun laporanna langsung di Jalan Braga. Kumaha kaayaan kuliner di ditu. Sampurasun sadayana. Ayeuna abdi sareng rancangan abdi nuju aya di Jalan Braga anu merupakan salah sahiji tempat ikonik jeung legendaris di Bandung. Selain dipikanyo ku rasa klasikna, di dieu oge seueur kuliner anu tiasa anjeun cobian. Braga merupakan tempat anu sok didatangan ku warga Bandung jeung di luar Bandung. Unggal Sabtu jeung Minggu, Braga ngalaksanakeun Car Free Day sangkan masyarakat nyaman. Braga merupakan tempat sajarah, kuliner jeung wisata. Salah sahijina ngarupakeun kuliner viral di Braga nyaeta cimol jeung ayam geprek Pangeran nu sok jadi incaran sabab hargana murah jeung rasana ngeunah. Jadi keur aranjeun ulin di Bandung ulah poho datang ke Braga. Sabab di dieu loba pisan kadaharan nu bisa dicobaan jeung tempat wisata anu pikaresepeun pikeun ulin babarengan sareng rerencangan atawa keluarga. Abdi Nariman sareng rerencangan abdi Dian ngalaporkeun ti Braga balik deui ka studio. Hatur nuhun pisan Nariman Sarengdian kana laporanna anu matak ngirit pisan ti Braga. Terus pisannya pamirsa, kawasan Braga teh geus surgana kuliner, timimpi jajanan anu ngagugah rasa dugi ka tempat nada anu matak betah. Sadayana aya ningali liputan tadi simkuring ge janten ngaraos lapar sareng hoyong Braga nyugian ka ditu. Janten kanggo pamirsa sadayana anu bingung milari tempat kanggo wisata kuliner atanapi mung saukur hoyong nyobian suasana anyar. Sigana Braga ge sejanten pilihan anu utami. Tong heula abdi catet naon wae anu tadi parantos didugikeun ku Nariman Sarengdian. Mugia informasi anu didugikeun dinten ieu tiasa nambihan referensi kuliner urang sadayana. Utamina ngeunaan kabeungharan kuliner di Kota Bandung. Pamirsa sadayana dugi ka dieu heula pidangan warta di kanggo dinten ieu. Simkuring Muhammad Fikri Abdurrahman ngalaporkeun di studio. Sampurasun.